Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala sil mu'alliful kitab rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini wa amadana bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah ya orang lajeng kendai insyaallah ayeuna bagian ngebahas kitab Fathul Ijar bagian nusrajengna eta bagian ka genep banget lepatnya. Bagian wa ahsanu halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa ahsanul jima'i. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsanul jima'i sareng ari pang saena atau pang leuwih alusna jima. Ma eta perkara yu akibu anu ngiring-ngiringan hukana itu ma naon nisyatun semangat wa tsaibun sareng lepasna hate atau lepasna hate buat thayyibu jikeun thayyibun nafsin sareng lepasna hate bunga gitu sareng bunga atau lepasna hate wa baqi sahwatin sareng sasesana sahwat wasirrohu sareng ari goreng-gorengna itu jima eta mah perkara yu akibu anu ngiring-ngiringan tu ma yu akibu anu ngiring-ngiringan kan itu ma naon ra'datun ngageter wadaikun sareng rupek napas wadaikun nafsi sareng rupek napas wagisyanun sareng pingsan gitu teu pingsan bisa sareng pingsan wa ba'du sahsin wa ba'dun sareng kerambekna hiji jalma wa ba'du sahsin sareng kerambekna hiji perkara atau kerambekna hiji jalma alman kuhin anu dikawin wa ing kana sareng lamun kabuktosan sareng saja lamun kabuktosan eta mahbuban anu dipika cinta pahadal qadri maka ari ieu ukuran eta kapin anu nyukupan pitadbiril aslahi dina ngaturna perkara anu leuwih alus minal jima'i tina jima gitu maksudna. Wa adabul jima'i ari tata kramana atau tutorialna ieu jima eta salah satun ayatilu qablahu tegas dina samemehna itu jima. Nah ya tilu ya jima naon cenah. Wa salah satu sareng ari anu telu haluhu dina tingkahna keur jima. Wa salah satu sareng anu telu ba'dahu dina sabadana itu jima ditilu-tilu. Naon wae lawang bahas hiji-hijinya. Amma salah satu anapun ari anu tilu eta allati anu qablahu tetep dina jima dina samemehna jima fataqdimu maka ngaheulakeunna almala ibati kana heureuyang liyutiba supaya puas atawa supaya senang naon qalbu zaujati hatena pamajikan wa yatayassaru sareng sok gampang naon muradaha karepna itu jauh itu marah hatta ida ala sehingga di mana-mana memuncak naon nafsuna itu si marah wa kasro falakuha sareng loba puyang payingna itu marah wa tolabatna ketika nafsuna memuncak jeung loba puyang paying geus teu daek cicing marah ta eta memuncakna wa tolabat sareng menta itu marah iltijamu rajuli kana ngarangkulna lalaki dana minha ngadeketkan rajul itu tina dana niha kana ngadeketkan si rajul tina itu si marah wasan itu sareng ari anu kaduana ini tadi anu kahijina ta eta heureuyaan ini samemehna ya wasan itu sareng ari anu kaduana eta muraati halil jima'i dina
ngaraksa tingkahna jima palaya tiha temenang ngadatangkeun si rajul ka si mar'ah wa yasara barina ari itu si mar'ah bari itu jima eta barikatun anu kaya keur sujud barik nongeng meureun bari keur sujud kitu di anadalika karena sanyana itu yatiha wahya barikatun eta yasuku ngaberatkeun itu dalik alaiha ka itu si mar'ah o ala jani baha atawa kana lambungna itu si mar'ah itu si mar'ah di anadalika karena sanyana itu ala jani baha yurisu eta ngawaris atau mata ngawaris itu dalik wajamul hasirati sareng kana nyeri wajamul hasirati kana nyeri pinggang walayaz ala sareng temeuna ngajantankeun rajul hakata mar'ah fauqahu dina saluhurna rajul li anadalika jadi si perempuan ulah diluhur li anadalika nasanyana itu yaz ala fauqahu eta yurisu ngawaris itu dalik al intiqaru kana nyeri jero rahim si mar'ah bal mustalaqiyatan balikta anu nangkarak cenah eta ropiatun barina anu ngangkatkeun naon rijlaiha sampean dua itu si mar'ah paina usahana itu rofiatan rijlaiha ngangkatkeun dua sampean eta asana leuwih alus nya nah eta hiatul jima pirang-pirang mertelakeun dina tingkahna atau tutorial praktekna jima gitu nya wasali satu sareng ari anu katiluna muraatu waqtil jima'i eta ngaraksa dina waktu keur jima nah aya waqtil ilazi tegasna dina waktu ngabuskeunana dakar bita'wiyadi kalawan maca ta'ud wa tasmiyati sareng maca bismillah wa hakid zakari sareng ngulas-ngolesna si dakar ngulas-ngolesna dakar bi jawani bil farji dina sapinggireuna itu farji wa gomji saddaini sareng meraba-raba susu dua nah itu si mar'ah wa nawdalika sareng saumpamana sabangsana itu madkur teh tadi bijawani bil farji wa gomji sadayaini mimma tina saperna perkara yuhariku anu ngagerakkeun itu emak sahwa eta kana sahwat nah itu jauh-jauh. Nah kitu dari dina samemeh teh ieu dina adab-adaban dina samemeh dina jimat tilu teh yang tadi nya. Naon cenah tilu tadi teh dina samemeh tata acan teh kudu muqaddimah heuri-heurian heula terus kudu ngaraksa waktu dina tingkahna jima kudu bagus ya posisina yeuh gitu kan. Bahkan nyapotul uyunna diganjel ku bantal ulah sampaikan ke posisina bari nonggeng cenah gitu kan ya. Oge bari awe di luhur tadi kan ngawarisna kana anu panyakit teh nya naudzubillah nya nu katilu ngaraksa dina waktuna jima kudu tau udahlah basmalah heula kusik kana dakar kana deket dindingna parji raba-raba gitu kan gunung kembarna jeung sanesna gitu nah eta dina satu acan jima wa ammal lati sareng anapun ari pirang-pirang adab-adaban anu tilu deui fil halil jima dina tingkahna jima atau dina tingkahna jima wa awal wa maka ari awalna itu lati kauna juhdi eta kabuktosan sungguh-sungguh biriadatin kalawan riadoh cenah fisumti dina repeh wataroh fikir saniyati sareng kalawan alon-alon gitu wataroh fikir sareng kalawan alon-alon tingkana repeh alon-alon tenang gitu asalnya orang anu kaduana pitamahuli dina kaduana naon cenah pitamahuli dina pelan-pelan santai ingda buru jisahwatahu dina nalika kaluarna sahwatna rajul hatta yastau sehingga nyumponan si rajul fi injala adina kaluarna manina rajul dina kaluarna manina tu si mar'ah pain dari kana sanyana itu fitahamuli ingda buruzi sahwatahu pain dari itu madkur tadi anu fitahamuli ingda buruzi sahwatahu hatta yastau fi injalaha
eta yurasu bakal ngawaris itu dalik al mahabbat kana mika cinta fil qalbi dina hate kana hate gitu. Jadi intina mah dina tingkahna gitu tanya. Asali satu hari anu katilu eta ayyusri ayen ngagancankeun rajul bi ikhrajiz zakari kalawan ngaluarkeun gagang si rajul zakari rajul inda ihsasihi yang nalika ngarasana si rajul bima iha kana cai manina tu si rajul fa innaha usahana itu bima iha yudhifu eta bakal ngalemahkeun itu si itu apa bima iha azakaro kana dakar wala yu'zila sareng teu meunang nyabut si rajul an hati itu si mar'ah ma'ahu kana caina rajul ma'ahu kana cai manina rajul lian dalika karena sanyana itu la ya'zilu anha eta ya dulu ngabadaratkeun tu dalik biha ka jaujah. Nah jadi tilu dina tingkahna ya tilu dina tingkahna keur jima gitu tilu dina tingkahna keur jima saurna teh kumaha nah tilu dina keur jima nu kahiji nah nu kahiji naon tadi kudu sungguh-sungguh gitu dina tenang repeh alon-alon nu kaduana oge santai gitu dina nalika kaluarna syahwat jadi ngaluarkeun itu bareng-bareng gitu keluar manina itu poinna dalika ngawaris kana kaalusan nu katiruna ya yen gagancangan cenah ngaluarkeun zakar ketika ngarasa di gagancangan ngaluarkeun mani gitu kan ya si rajul dina ngarasa cai manina teh geus muncak gitu poin usahana itu teh bakal ngalemahkeun gitu jeung teu meunang nyebut buru-buru si rajul an hati itu nu katiluna mah teu meunang buru-buru gitu kana caina rajul di andalika ieu teu meunang langsung buru-buru bae tenang bae gitu jadi intina mah ta wala ya'jilu anha ma'ahu li anna dalika yaduru biha mah teu meunang nyabut si rajul jeung ngaluarkeun manina teh di luar farji gitu di mana daek teu meunang eta mah kitu bakal ngamadarakeun ka si mar'ah tah kitu nya intina mah oke tah tadi anu ieu teh halaman ieu tah halaman salajengna tah ieu halaman ieu tanya tadi teh anu dibaos tanya punten teka scroll deui tah ayeuna bagian wa amma sali satu sakitu bae teh asa kapiatur ayeuna bagian ka-7 kayak di lajeng deui wallahu alam bisawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh